Mang, ojek mang. Astagfirullahaladzim. Hayo balik ke mana? Terang tuh mang, lapang merpati mang, anu sok biasa dianggo camping. Oh, eta mah terang atuh. Hayo Ah, sip. Sabaraha kadinya mang? 80 lah kadinya mah. Ku abi di pasihan 100 mang, tapi ngebutnya, soalnya abi telat pisan mang. Aduh, bahaya tuh ngebut mah. Nyantai we atuh nya. Nya, abdi buru-buru pisan mang, tos telat. Kumaha kerasa teu? Siap atulah, hayo naik. Ayo tuh mang berangkat ah. Mang, ari eta mau dipe orang turun heula. Kenek abi eta mah. Mun abi kenek. Tukang ojek ya kenekan capruk pisan. Nyatos mang lah yuk berangkat. Yo. Kabut gampangnya. Ojek. Aneh gitu teh. Oh, tuh arti pisan ya senang penumpang. Bisa ngebut itu mang, abi buru. Kita guys ngabut tadi. Gancangan lagi. Nyampe. Sip dugi mah. Kumaha mang di tengah ngebut teh meni melehoy pisan. Pan tadi teh geus ngebut teu karasa. Ngebut abdi geus telat pisan mang. Ah meni wah kebenaran pisan tukang ojek teh ieu mah. Emang janjianna jam sabaraha telat-telat teh? Jam 8 mang. Karek ke jam 8 atuh can telat. Telat atuh encan telat kumaha telat itu geus telat pisan. Nya acan atuh janjianna jam 8 mah ayeuna karek jam 8 can telat. Nya jam 8, tapi jam 8 poe Rebo. Ayeuna geus poe Kemis, atuh telat sapoe atuh ai mah. Nya hari kitu mah telat atuh. Janjian poe Rebo ini poe Kemis. Deuk sangebot kumaha ge atuh anger we telat. Nah ti bentur atau kumaha mah ngadidinya. Loba alasan pisan tukang ojek teh. Wayahna ayeuna tanggung jawab di kumaha telat abi ye. Tanggung jawab. Sekali itu turun sia mah ngalirkeun tangkurak teh. Rada aya tololannya jelema teh nya. Heuh mesti ngan pisan geus hayu ini teh ulang mangkal deui. Siap Pak Supir berangkat. Oh,